Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana video simkuring bade ngawonohkeun aplikasi kanggo media pembelajaran interaktif kanggo materi drama Basa Sunda kelas 12. Sakaasana simkuring kantos ngupload video materi drama Basa Sunda. Ieu mah sangkan gampil kanggo murang kalih diajarna, sangkan gampil oge kanggo guru. Nah, simkuring di dieu urang ngadambel aplikasi media pembelajaran anak. Tah, kusimkuring dina deskripsi parantos di copy link, mangga ibu bapak murang kalih sadayana tiasa ngaklik link eta kanggo ngadownload aplikasina. Lajeng wae ku abdi urang ditutorialkeun kumaha aplikasina sareng kumaha cara makena. Filena ku abdi tarantos di download dina APK. Saya dipasangkeun heula sareng HP-na. Tah upami aya nu sapertos ieu langsung aja diinstal. Diantos. Lajeng dibuka aplikasina. Nah, setelah dia teras engke ibu bapak murang kali sadayana dipencet ya view in browser sanes laun, tapi ya view in browser. Tah, ya parantos kabuka aplikasi media pembelajaran interaktif. Ayeuna ieu tos kabukanya ieu aplikasina, diklik gambar play. Tah, ieu kompetensina diklik. Terus sana home deui. Materina, tah ieu materina ieu wangun drama. Ieu pamelarana, ieu sumebarna, tah ieu secara lahiriah, taklama. Terus di dia aya video pembelajaranna. Di play. Tadi dia aya contoh film drama Basa Sunda. Ku abdi ieu di sumberna di jasa ditinggal dina YouTube Kirati Ismendes, film isu kontak di wisuda. Ieu contoh naskah drama Basa Sunda. Aya babak, aya adegan. Ieu mah contoh drama Basa Sunda anu difilmkeun atanapi disebatna skenario. Tapi drama Basa Sunda tinggal aya premisna, aya sinopsis, scene. Saya contoh naskahna. Lajeng wae dina aplikasi ieu ge aya bab evaluasi. Nah, ieu aya quiz. Biasa lajeng wae start. Tah, ieu tinggal ngisian quizna swasta gita contohna nya. Terus misna 45 genep contohna kelas guru misalkan. Tapi kelas misalkan kelas 12 IPA
terus dia terus eta dia lajeng lah iya terus aya di dia aya contoh soalna terus di luhur aya timerna nyata di dia teh dina evaluasina aya 10 soal sareng di batas 10 menit jadi unggal soal dikasihan waktu 1 menit. Tah drama anu caritana henteu dimasakkeun carita nu gampang eta contohna ieu nya misalnya ngasal ibunya ibu bapak contohna ieu lutung kasarung next salah daftar pustakana tadi daftar pustakananya dina buku panggelar bahasa Sunda kelas 12 kenging Yaya Sudarya sareng Deni Hadian sambung sakit wae ibu bapak kartos. Nah jadi upami ibu bapak bade ngadownload aplikasi ieu bade disebarkeun kanggo murang kali supados gampil mangga biasa di klik link dina deskripsi di handapnya. Hatur nuhun sateuacanna mugi ieu video tiasa manfaat, mugi aplikasi ieu tiasa digunakeun. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.